Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi summa amma ba'd. Para wargi kaum muslimin wal muslimat anu sami-sami dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Aya tilu perkara anu ku Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sok disuhunkeun ka Allah. Nyaeta unggal waktu enjing Nabi mah sok nyuhunkeun tilu hal, tilu perkara. Anu kahiji nyuhunkeun ilmu anu mangpaat. Sakumaha doa anjeunna, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Tanu kadua mah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nyuhunkeun teh naon? Nyuhunkeun harta anu thayyiban. Harta anu halal. Saur Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Rezeki anu halal, rezeki anu sae. Rizqan thayyiban. Tanu katilu mah nyuhunkeun teh naon? Amal anu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Surah Anjena, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amal anu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Ieu penting pisan. Sadayana Kanjeng Nabi oge nabi-nabi nu sanes nuhunkeun ka Allah teh sangkan ditampi amal ibadahna. Nabi Ibrahim sabada anjeunna ngabangun Ka'bah sareng putrana. Anu dipika cinta dipika memet Nabi Ismail alaihi salam. Kumaha doana Nabi Ibrahim? Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, mugi ditampi amal ibadah jisim abdi sadaya ieu. Saestuna anjeun maha uninga, anjeun anu maha nampi sadaya doa-doa. Nya, ieu nunjukeun yen komo urang atuh. Sanajan eta Kanjeng Nabi, nabi-nabi sareng rasul ge nyuhunkeun ka Allah sangkan amal ditampi ku Allah. Maka urang ge nya kitu. Maka tilu hal ieu nunuhun ka Allah sangkan dipasian ilmu anu manfaat. Anu kadua nunuhun ka Allah sangkan dipasian rezeki anu halal. Nu katilu sangkan ditampi amal ibadah, ieu teh unggal enjing diaos ku Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saur para ulama, ieu teh waktu anu kacida luyu pisan, cocok pisan diaos dina waktu enjing ieu tilu hal eta disuhunkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Margi jalma enjing-enjing belajar nuntut ilmu, enjing-enjing jalmi naon nyiar rezeki, enjing-enjing jalma atau ibadah ke Allah, maka ia merupakan tilu hal anu penting pisan urang mundut ke Allah, nyuhunkeun ke Allah Subhanahu wa taala. Sakitu anu kapihatur mugi aya manfaatna.